Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Wujudang kata pandai para wargi sareng Ustaz Sontoloyo Ontoloho di Waduk Dharma Mang Encep Hendriana. Satu acara ceramah pirengkeun aya obrolan dongeng. Ayah tuyul ke pasar. Pasea tuyul. Tuyul. Nya. Ya Allah, ya Allah. Ari cek lu bogana teh cek lu hiji. Nah. Mana cenah ulah mamawa nu kitu, cenah da aing oge boga. Sarua ala duitna. Sarua bae aing oge cenah eukeur cenah. Tong dideukeutkeun ka nu aing. Jadi pada saya kan tuyul itu. Ari ku urang mah memang mah katempo model ku urang makan henteu nginguna. Ari kudu nginguna mah. Ari kudu nginguna mah apal gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Toyol. Ya Allah, ya Rabbi, itu mah naik sepeda. Ari sugan teh tuyul. Itu mah naik sepeda. Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak sadaya teu kenging urang musyrik, ngadon ngingu tuyul. Ngadon ngingu jurig. Usaha anu halal, moto ngingu tuyul. Beunghargekeun nahaon, ari radang musyrik mah paeh ngageng ke teu para ruguh. Oh, si Anah Mindo. Kana, Euy, meuli naon? ieu meuli sagala teh. Alhamdulillah, lampur rezekina nya. Amin nya. Rezeki ti Allah. Heeh. Wayo nang rene, Kak. dicelana seueur meser. Amin, alhamdulillah. Alhamdulillah syukur kaparayu ada. Tur corona ieu teh hese duit deui. Sadunya rezeki ti Allah di mana wae keur corona ge. Usaha di mana wae? Usaha di pasar, usaha di warung, usaha di mana? Jore. Milari anu halal, nu barokah, nu manfaat, nu maslahat, nu matak salamet dunya akhirat. Ulah nu mawa mandawa kana awak. Picilakaeun di dunya, picilakaeun di akhirat. Sapertos ngingu tuyul, musyrik, munjung muja ka setan teu kenging. Usaha nu halal, sanaos ayeuna usum corona ge sabar. Ikhtiar, usaha nu bener, anu halal, anu maslahat, nu matak salamet dunya akhirat. Ulah jalan pintas mementa ka setan siluman. Innahu lakum adu mubin. Saestuna setan teh musuh anu nyata pikeun manusia. Sing terlebih tina gogoda setan. Sakitu tah ti Mang Encep Hendriana, Ustaz Sontoloyo Ontoloho di Waduk Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.